Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Il hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa auliya'i wa syuhada'i wa sholihin. Wa jam'il malaikatil muqarrabina wa ususan laru syabrul qadir ajilani wa usun laru syedina Abi Bakri wa Umar Usman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususan laruhi Bapak Ibad Badru Jamal bidaki jamil wa usun laruhi musanniful kitab Tanqil Qaul al-hasis fisar hilu babu hadis ususan ila rusyanawi al-bantani al-jawi usuli mawpuri silatihim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Barang lajengkeun kana pangaosan sajeng nyata kitab Tanqil Qaul al-hasis bisar hilubabul hadis anu aya kitab mangga samikeun logatanana halaman 20 genep. Halaman 20 genap bab anu ka-15 na pipadilatis sunani anu tetep nemertelakeun pirang-pirang padilahna sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu khamisa asyara ari bab anu ka-15 na fi fadilatis sunani eta tetep dinamertelakeun pirang-pirang padilahna pasunatan, pirang-pirang sunat. Qala ngadawu saha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu qaulan fa huwa qailun wa zaka maqulun qul la taqul maqulun miqwalun. Qala bil madi qala ngadawu saha Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana basaman saur Kangjeng Nabi man ari saning jamana sholla eta anu salat ieu si jama fi yaumi dina sapoe walailati jeung sapeuting isnatai asyarata kana 12 naonana rakaatna tatawuan barianan sholat sunat sajama anu sholat sunat sapoe sabeuting 12 rakaat berarti sholat sunat qobla jeung ba'da bana 12 rakaat etanya bana tangadegen saha Allah Gusti Allah lahu kaya si jama baitan kana hiji gedung fil jannati anu tetep di surga. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana basaman man ari saning jamana sholat eta anu salat ieu si jama qoblal fajri dina samena fajar rakaataini kana 2 rakaat sholat sunat 2 rakaat sampai fajar. Wa qabla zuhri jeung sholat 2 rakaat wa qabla zuhri jeung sameme lohor arbaan kana 4 rakaat. Wa ba'daha jeung dina sabadana ieu lohor arbaan kana 4 rakaat. Wa arbaan jeung kana 4 rakaat qabla asri dina samena asyar. Dakhala tangasupkeun dakhala ta'asub isi jama al jannata ka surga. Jadi sholat sunat fajar 2 rakaat sampai 2 sholat sunat qabla fajar 2 rakaat terus sholat sunat ba'da duhur jeung qabla duhur 4 rakaat jeung sholat sunat samemeh asar nyata qabla asar 4 rakaat dakhalal jannah maka asup si jama jannata ka surga. Saur Kanjeng Nabi nu nyarios. Maka laksanakeun. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana basaman man ari saning jamana sholat anu sholat ieu si jama qabla duhri dina samehna lohor sholat qabla lohor arbaan kana 4 rakaat sholat sunat samehna lohor 4 rakaat kana mangka bukti ieu si jama kan diraqabatin sapertikeun ngamerdekakeun abid min bani Ismail anu tetep ieu abid di bani Ismail. Wa qala jeung pantos ngadawuh saha Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana basaman man ari saning jamana sholat anu sholat ieu si jama rakaataini kana 2 rakaat bi khilain dina nalika sepi layaro anu henteu ningali hu ka ieu si jama ilallahu angin Gusti Allah wal malaikatu jeung malaikat kutiba tadi tuliskeun lahu ka ieu si jama naon baro'atun lulubaran minan nari tina neraka. Jadi sajama anu sholat 2 rakaat dina nalika sepi henteu aya anu ningali sholat sunat 2 rakaat 2 rakaat dina tempat sepi eueuh anu ningali ka eta si jalma salianti Gusti Allah jeung malaikat
mangka nuliskeun Gusti Allah laki eta si jalma bebas tina neraka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata utusan Allah ma kana basa ma teu pati-pati min abdin anu tetep ti hiji hamba yusolli anu salat ieu si man pi baitin di hiji tempat muslimin anu poek birukuin kalawan ruku tamin anu sampurna wasujudin jeung kalawan sujud tamin anu sampurna ila wajabat angin wajib lahu ka si jalma non aljannatu surga bila hisabin kalawan tanpa ya hisab. Tepati-pati hiji jalma ti hamba kaula anu salat di hiji tempat anu poe kalawan nyampurnakeun rukuna jeung nyampurnakeun sujudna kecuali wajib si jalma surga kalawan tanpa hisab. Wa qala jeung batas ngadawuh sallallahu alaihi wasallam man kana basaman man arisaning jalma sholat eta anu salat ieu si man arba'a rakaatin kana 4 pirang-pirang rakaat bihaisu lataro kalawan sakira-kira henteu aya anu ningali hu ka ieu si jalma saanna su jalma sejen faqad baro'a mangka tetela geus bebas ieu si jalma minan nipaki tina kamunafikan wa kupri jeung tina kakupuran wa bid'ati jeung tina kabid'ahan wa dhalali jeung tina kasasaran. Jalma anu salat sunat 4 rakaat kalawan tanpa aya nu ningali kata si jalma hiji jalma oge mangka Gusti Allah ngabebaskeun kata si jalma tina kamunafikan tina kakafiran tina kabid'ahan jeung tina kasasaran. Berarti diberi petunjuk jalma teh teu disasarkeun. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana basaman man arisaning jamana sholla eta anu salat ieu si jalma qoblal asri dina samena asar arba'an kana 4 rakaat salat asar sameme salat asar salat sunat 4 rakaat haroma mangka haram hukaya si haroma mangka ngaharamkeun hukaya si jalma sallallahu Gusti Allah alan nari kana seuneu. Wa qala jeung batos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana basaman man arisaning jamana sholat anu salat ieu si man ba'da maghrib dina sabadana maghrib salat sunat ba'da maghrib rakaataini kana 2 rakaat qabla ayatakallama dina samemeh nayen ngomong ieu si jalma kataba mangka nuliskeun kana ieu 2 rakaat maka nuliskeun Gusti Allah kana ieu 2 rakaat fi iliyaini dina buku catatan kalusan. Salat maghrib salat ba'da maghrib. Wa qala jadi tadi teh geus dibahasnya soal sunat anu gede teh salat sunat fajar 2 rakaat tuluy salat sunat samemeh lohor 4 rakaat salat sunat sanggeus lohor 4 rakaat salat sunat samemeh asar 4 rakaat sambil salat sunat sabada maghrib 2 rakaat gitu. Jeung tadi salat sunat anu di tempat poek anu teu katingali ku jalma salat sunat 2 rakaat atawa salat sunat 4 rakaat anu cicing di tempat poek teu katempo hiji jalma bari nyampurnakeun kana sujud jeung kana rukuna. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana basaman man arisaning jalma sholat eta anu salat ieu si jalma 4 rakaatan kana 4 rakaat ba'dal isya dina sabadana isya salat sunat sanggeus isya 4 rakaat qabla yatakallama dina samena yen ngomong ieu si jalma pakaan nama takaya ieu si jalma adroka eta anu manggihan ieu si jalma Lailatul Qadri kana malam Lailatul Qadar fil Masjidil Harami anu tetep di Masjidil Haram. Salat sunat ba'da isya 4 rakaat sanggeus salat isya salat sunat 4 rakaat takaya manggihan si jalma kana malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Wa qala jeung pantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana basaman man arisaning jamana sholat eta nu salat ieu si jalma duha kana salat sunat duha sintai asyarata
kana 12 naonana rakaatna imanan barianan iman wahtisaban jeung barianan karena Allah. Kutiba tah nuliskeun atawa kataba tah nuliskeun sa Allah Gusti Allah lahu ka si jalma alpi hasanatin kana 1 juta kalusan wa maha jeung ngalebur Gusti Allah anhu ti si jalma alpi sayiatin kana 1 juta kagorengan waropa'a jeung ngangkatkeun Gusti Allah lahu ka si jalma alpi darojatin kana 1 juta darajat wabana jeung ngadegkeun saha Allah Gusti Allah lahu ka si jalma baetan kana hiji gedung fil jannati anu tetep ieu gedung di surga wagoparo jeung ngahampura saha Allah Gusti Allah lahu ka si jalma dzunubahu tegesna kana sakabeh kana pirang-pirang dosana si jalma wagopar jeung ngahampura saha Gusti Allah ka si jalma dzunubahu kana pirang-pirang dosana si jalma kullaha tegesna sakabehna ieu pirang-pirang dosa. Jadi sajama anu sholat sunat duha 12 rakaat barianan iman jeung barianan karena Allah mangka Gusti Allah nuliskeun ka si jalma kana 1 juta kalusan jeung ngalebur kana 1 juta kagorengan jeung ngangkat Gusti Allah ka si jalma kana 1 juta darajat jeung ngadegeun Gusti Allah pikeun ieu si jalma hiji gedung anu tetep di surga jeung ngahampura Gusti Allah kana pirang-pirang dosana si jalma tegesna kana sakabehna dosana si jalma. Ababus sadisu asyara fi fadilati zakati wallahu a'lam bissawab.